Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abdi nephangkeun diri nami abdi Aufanisa Sawanavila Mansur, abdi di kelas X11. Ingin ngadongengkeun tentang Gua Ciguha. Wisata Gua Ciguha hateungan ukun nawiskeun pesona alam anu endah. Tempat ieu oge nyimpangan misteri sareng kaunikan anu pikaresepkeun pikeun dijalajah. Tempatna di Desa Ciguha, Kacamatan Singapana, Kabupaten Tasikmalaya. Gua Ciguha miboga kaendahan alam anu aheng. Atmosfer misterius di jero ngajadikan eta tujuan wisata pikareseupeun. Utamana pikeun patualangan sareng pacinta alam. Nurutkeun carita masyarakat satempat, gua ieu kungsi jadi tempat persinggahan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, tokoh agama jeung bangsawan Sunda. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan mangrupikeun tokoh anu dipikahormat tur kaceuleuk seueur elmu sareng budi pekerti. Ayeuna gua ieu kacida dijaga jeung dianggap sakal ku masyarakat satempat minangna wujud penghormatan kana sajarah tokoh ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.